Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampura sundulur, muji syukur kanu maha agung, muja brata kanu maha kawasa, aturan kasadayana, mugia sing paranjang punjung, paranjang yuswa, bagya jeung waluya aya dina lindungan nu maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala. Paralun maklum nu kasukun meninggalih nu dipamrih wa seja paralun seja nurutus gunung kalias neratas alas entog alek kongkorongok boh birih aya ciri tipa kemitan cara tipa desaan anu kacanak uang goning ngesi ieu video. Paralun maklum anu kasuhun meninggalih anu dipamrih hapunten kasadayana entog alek kongkorongok ciri sabumi cara sadesa cawada tutung biritna cek paribasa dihampura kasadayana nya gitu anca. Tah bakat aing geus ngucapkeun mantra-mantra kitu teh. Ieu mah Saha anu ngamantra ieu? Ari bieu geuning Mantra? Lain mantra atuh sastra nu kitu mah sastra Sunda anu puguh undak usuk bahasana oge. Tadengekeun geura Bapak aing oge. Mohon maaf, itu bukan mantra, itu bahasa sastra. Bahasa sastra yang mengandung makna filosofi. Misalnya kalimatnya begini. Reaketan, reaketon, buncir leit, loba duit. Bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah ima. Di pipir ayah si jabrik, di kolong ayah si jamprong, naparango ayah si jago. Itu apa juga? Itu konsep ketahanan pangan. Keren loh. Reaketan, reaketon artinya apa? Rea itu banyak, ketan, keton itu beras. Ada beras ketan, ada beras putih, ada beras merah, beras hitam. Itu beras. Buncir leit loba duit. Nah kemudian orang itu akan banyak uang bagi seorang petani kalau lumbungnya penuh. Buncir leit loba duit. Bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah ima. Di mana-mana banyak makanan. Nyanding pamimpin ke rakyat. Pamimpin tuh nyanding, bersatu, bersenyawa dengan rakyatnya, kesusahan rakyat itu nyawa pemimpinnya. Pandita ajegwi waha. Pandita itu apa? Orang-orang yang punya ilmu, nilai-nilai spiritualitas, ya kan? Orang-orang tokoh-tokoh agama ajeg wiwaha. Dia punya kewibawaan. Kenapa dia punya kewibawaan? Karena ucap jeung lengkah sarua. Apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan itu sama. Ada kewibawaan, tauladan, uswatun hasanah kalau Kanjeng Nabi kan. Nah kemudian pitutur ngawujud subur. Setiap ucapannya itu menjadi kemakmuran. Ayat ngawujud ke adab. Ayatnya itu sudah menjadi perilaku hidup. Bukan hanya diucapkan, bukan hanya dibacakan. Dibacakan beribadah, diucapkan beribadah. Nah tetapi menjadi perilaku hidup. Itu ayat ngawujud ke adab. Itu yang dimaksud ya. Jadi bukan kalimat mantra ya. Buat Nusantara TV nanti korektif ya. Pieu geuningannya cek Bapak aing ge. Tah ngomong-ngomong Bapak aing ya. Ayeuna teh pan meureunnan arek ka 100 harinya Bapak aing ngajabat teh. Neme bade nya. Neme bade gitu. Kumaha ya menurut pandangan Wadudung nya. Kinerja Bapak aing teh kumaha tah Gubernur Jawa Barat teh? Ya istilah paribasa kolot mangnutnya. Cai nu dihilir kumaha digirangna. Terus nganung harti rakyat leutik juga urang mah kumaha pamimpinna. Bener teh? bener. Tah lamun ningali ayeuna sok sanaos tadi encan 100 dinten-dinten acan. Da meureunnan lamun ningali jurus bubuka. Ada jurus bubuka ti Bapak aing ti Pak Gubernur. Kacida wa mah bahasana teh optimis lah nya. Aduh, optimis teh jadi percaya diri lah gitu, percaya. Oh Jawa Barat khususnya nya opat atanapi 5 tahun kapayun insya Allah bakal aya kemajuan anu signifikan. Pirang bahara jadi provinsi anu panghedoy na masa Indonesia. Amin. Apa dari hedoy? Naon dari hedoy? Oh mantap lah gitu. Hedoy teh pokona pangalusna pangkunjulna gitu. Tapi naonnya geuningan eta ti pejabat-pejabat gitu, ti elit-elit politik. Aduh eta anu ngeritikna geuning. Nyinyir teh ya. Kumaha tah? Balik deui kana peribahasa kolot deui nya. Ceuk kolot ya lamun urang melak pare nya. Yukut masuk ngilu jadi sanajan teu dipelak. Bener teh? Bener. Tapi sabalikna lamun urang melak jukut
pare tanah buruh jadi. Artinya yang apa? Kumaha tah artina sok? Lamun urang arek neunun kahadean, arek nyeun kahadean, anu nyangka goreng pasti aya. Tapi sabalikna, lamun urang nyeun kagorengan, anu nyangka halus can puguh aya Mang Unut. Jadi tong aneh. Ya, aya istilah paribas pan jadi anu penting nama urang mah meureun anu pangarsa Bapak Gubernur macing ikhlas we nya. Ulah karena naon-naon gitu urang teh teu. Lain karena manusia, lain karena hayang kapuji. Anu jelas mah hayang mawa warga masyarakat Jawa Barat khususnya karena arah kemajuan bener. Ngan tadi teh ya ekeun bae jukut mah dapat tani ieu lamun di sawah loba jukut ramet we jukut mah semprot ongko liat we jeung berak itu benernya. Ngan aya nu penting mah lain mapatahan kameri ngajai kasoang ngan ulah masalah keluarga masyarakat leutik nya gitu perwakilan warga leutik nitip we ka bapak aing teh mi HP sisir jeung minyak kade ka ancloman leungeun ari kitu mi HP pikir jeung niat beusi kaangsonan deungeun dah kitu atuh anu ngaranna apa nih ya teh mau tidak mau dina naon di jero politik anu ngaranna politik mah tidak ada lawan dan kawan yang abadi nutlin bener anu abadi teh kepentingan leheung lamun jak kepentingan masyarakat mah eta jang kepentingan pribadi kelompok atau pamajikanana tah eta anu bahaya mah. Tapi cenah wa da pamajikan orang oge cenah masyarakat cenah cek ieu teh beliau teh cenah lah aya nu penting nama kieu cek wa mah ulah sok loba ugetnya gitu ayeuna mah kieu we lamun daerah urang khususna provinsi Jawa Barat hayang aya dina kamajuan nya anu penting mah sauyunan tah kitu puguh Bapak Gubernurna langkahna alus Bapak Bupati na tuturkeun Bapak Wali Kota nya terus oh Bapak naon bapak-bapak ibu-ibu nu aya di Dewan Perwakilan Rakyat na Bapak Camat Bapak Kades Pak RT Pak RW istilahna mah Pak Untuy pan pahayeuk-heyeuk leungeun Pak antai-antai tangan rekep deng-deng papak sarua sepi pamrih rame ku gawe eta atuh tapi wa ari bupati urang mah geuning wah ngopi wae wa eta mah jadi tadina teh jadi boga mahnya kitu boga penyakit tunuh jika nama gitu jadi mikiran jalan bararutut wae di Kabupaten Sukabumi teh meureun kaget eta Pak pangarsa Bapak Bupati teh dan namanya sababaraha sasih pangintennya itu pan kapungkurna mah ti mana ti dinas naon teh naon eta teh Pak Haji eta teh Pak Haji Asep Japar nya meureun ini ningali meureun kanyataan ana jalan di dieu bararututnya pasti butak kaluang wa ge da lamun keur butak teh heuh nya teh kitu we sok aya ngopi seruput deui ngopi gitu gitu no ada ulah loba teh ngopi wa mah teu ari tadi teh nya meureun aya bahasa eta wadudung sautak saeutik cek kolot kolot anu mana tah anu disebut kolot cek pemahaman cek pemahaman uwa ya naon tawa anu disebut kolot hiji anu disebut kolot teh kolot umurna kadua anu disebut kolot teh kolot pengalaman ujung wawasanana bener teh katilu anu disebut kolot teh kolot ilmuna sok sanajan umurna can kolot misalnya aya budak pantar mangnutnya umur 25-30 masantren misalnya teh 20 tahun tak itu teh kolot sanajan budak satepak oge kolot dina ilmuna jadi nu disebut cek kolot teh lain cek kolot aki-aki atawa kolot sekedar kolot nya lain nu disebut cek orang Sunda paribasa kolot teh jalma anu dikolotkeun sagala rupana anu patuah-patuahna ku urang teh sok dipake dina kahirupan sapoe berarti naonnya lah ai cek keren mah ari uwa mah da jelema bodoh teu bisa cocok dalil kieu da teh apa ari uwa mah ngan meureun eta teh ku kolot teh istilahna mah di naon diramu diraciknya hal-hal anu tina patuah-patuah agama tina Al-Qur'an segala macam teh dipapatahkeun ku bahasa anu kaharti ka urang anak incuna da ngawangko mah kudu ku bahasa anu kaharti atuh teu da ulah mah nu kahartina papatah kolot eta kitu da ternyata eta papatah kolot teu nyengsar dina
tina kehidupan beragama dah. Oh kalau urang ge beragama muslim sarua atuh meurunannya. Tah gitu bener wah. Nah ayeuna tadi balik deui. Naon tadi cek Mang teh anu nyinyir. Tah eta Di antarana aya anggota dewan nya kamari anu WO teh naon dina main bola teh walk out Tah eta anu bareureum da pokona mah wae teh. Oh eta teh keluar tina tempat sidang kumaha. Kalau di tempat sidang. Udah gua mah terapati hayang nempo eta teh. Eta kamari ge cenah aya ibu-ibu keur di warung balanya sayur. Kumaha tah? Eta mah cenah anggota dewan tina praksi naon ulah ge poho deui. Mun disebut cenah. Cek wa teh sebut teh naon euy cuk. Euy cenah sebut deh pokona mah kitu. Cek note sebut naon. Ari sebut teuing urang mah model naon. Heeh. Nah, apa kok nama cenah eta anggota dewan ti praksi eta mah sebut we cenah kitu. Meureun ai pandangan gua malen sebut eta teh jadi lamun teh mah naon ngeplek jawer ngandar jangjang. Nyoni hayam lisung. Kumeok memeh dipacok nu kitu teh nya euy. Ari hartina naon eta teh? Lah jadi kitu we jadi naon aku meok memeh dipacok can gawe can naon geus teu geus riweuh geus eleh ti heula kitu masalahna mah lamun arek bener mah merjuangkeun aspirasi masyarakat tong make belikan jeung pundungan da kieu nya istuning ari masyarakat leutik mah ningali kinerjana Pak Gubernur teh kacida bungahna bener teu panuju pisan nya eta lamun si anggota dewan ti praksi eta bener-bener ngawakilan rakyat anu mana da rakyat mah bunga bener teu tah gitu da urang ge sebagai rakyatnya bener rasa bunga jeung da aya rakyat Jawa Barat mah geuninganan cok barudak rekan-rekan anu sok konten kreatornya henteu butuh dewan anu naon anu kabekina diskusi butuh sote dewan anu eksekusi bener yang naon tina diskusi diukna kursi bari ngopi sekedar melaan anak jeung istri eta mah eta meni murwakanti wae kitu nganu jelas mah kitu pan jadi mun teu salah ceuk padalang dadannya nyarios lamun leuweung dibeberes biasana mah kaluar teh manuk cenah kitu ieu mah karah orai jeung beurit nu kaluar teh cenah da leuweung na dibeberes orai kadut berenang laik koros teu berit santung berit awi bararijil cenah tong aneh tapi wapan cenah wa leuweung teh cenah arek dialuskeun cenah wa nya arek dibebenah arek dijieun perumahan cenah wa yang rakyat cenah kitu tah kumaha eta wa menurut wa ieu eta leuweung arek dijieun nu kararitu real estate nya nu karitunya ari food estate ya cenah kitu ari ceuk wa mah eta mah ngalanggar aturan aturan beragama boh aturan atuh ayeuna urang kearifan lokalnya da hirup mah kudu ngajaga keseimbangan Mang Nut atuh hablum minallah urang kudu dijaga nya hablum minanasna kudu dijaga atuh hubungan urang jeung alam ge kudu dijaga ta ekosistem antara manusia Gusti Allah jeung alam tetep bisa dipisahkeun. Cing, bener tuh. Cok sanajan ayeuna kasebutna urang ahli ibadahna. Nya, tapi ka lingkungan urang ngantep bener tuh. Teu paduli urang teh aya runtah enon diantep ke urang teh. Kadituna ge da ajab atuh. Banjir teh ya naon teh teu. Jadi kudu saimbang urang teh gitu jeung manusia gitu jeung alam oge kudu dijaga. Ayeuna lamun leuweung arek dijieun perumahan hor ari eta sasatu anu aya di leuweung arek cicing di mana atuh nu? Ari kalemur meureun mah. Ari kalemur. Orai sanca asup kana jero imah. Palingan geus loba benernya orai gini kalemur eta mah. Teu bisa kitu da Allah ge nyiptakeun ieu dunya geus saimbang. Geus saimbang. Ngantong aneh panca katerangan oge rusakna ieu alam dunya teh disebabkeun ku leungeun-leungeunna manusia nu jelas nama da meong mah terang ngaruag leuweung ajang terang ngaruag leuweung bener teu iya manusia cara urang anu ngaruksak anu peunang wah maka tidak teu panuju lamun leuweung arek dijieun rel kereta api naon rel estate nya tapi aya peribahasa geuningan kieu nya wa ari meong mah cenah moal ngadarsna capit kumaha tah menurut wa tah meong mah maksudna kieu sagalak-galakna meong moal ngadahasna capitnya tapi sabager-bagerna jelema sagala dihakan aya semen jangan bangun jalan hakan nah semen dihakan aspal jangan bangun jalan
no? Dihakan. Makan. Itu puguh nih ngari duit mah dipesakan. Mantap. Tadi teh lah urang teh jadi anu penting nama kudu era atuh. Era kumaha itu? Kudu era apan urang teh meureun ku Gusti Allah teh diciptakeun jadi manusia teh disebut makhluk anu mulia. Bener teu? Dibedakeun urang teh kahiji dina fisik bentuk rupa ge geus beda bener teu? Henteu sarua jeung si eta urang mah henteu anu sok dileuweung runyah-runyah henteu. Urang beda dina rupa. Kaduana urang mah dibere akal jeung pikiran tah mulia teh manusia disebutna ketika mampu ngalaksanakeun real kamanusiaanana anu dilandasi ku akal jeung pemikiran. Ai kalakuanna sarua jeung anu buntutan mah da teu bisa disebutkeun manusia mulia nut. Keukeuh we kitu. Arti teu? Kaharti nanya naon deui na. Enak mah geus heula we nya. Sabaraha menit nyen video teh. Dalila itu. Potong hilap, like, komen, subscribe-nya. Subscribe demi kalanggengan ieu channelnya. Atur nuhun. Urang mah orang kareuman heula nya. Urang paruman.